ya dunia jeung akhirat lamun dibandingkeun lir ibarat kieu urang ngasupkeun curug kana laut. Nikmat dunia jeung nikmat akhirat dibandingkeunna urang ngasupkeun curug kana laut. Tuluy urang diangkat eta nu nempel di urang sakumaha dah dina curug urang. Sakeclak eta kan nikmat dunia sakeclak, akhirat lautan. Ayo urang kalau kami nu sakeclak wae. Anu lautan ditinggalkeun. Nikmat akhirat mah lautan, nikmat dunia sakit. Sakaina ku urang tungtung curug urang lebetkeun ka laut, begitu diangkat deui ku urang, nu kacanda ku urang dina tungtung curug sakumaha? Sakeclak paling dua kecelak leres. Aya sedan eta laut sakitu legana. Itulah gambaran dunia jeung akhirat. Tapi lobana jelema nu diborot itu sakecelak, nu lautan ditinggalkeun. Itu seuseurna mah kitu jalmi teh ya, kanikmatan akhirat nu sakitu mewah, nu sakitu wah teu bisa dibayangkeun, ditinggalkeun. Kalaka parbut nu sakecelak pasea gara-gara sakecelak, ninggalkeun salat gara-gara sakecelak, ninggalkeun kewajiban gara-gara sakecelak, nipu gara-gara sakecelak, pasea tapi kata naudzubillah min